anu ngarusak karena agama anu tidak panyakit hese ubaran anu ngarusak karena agama. Kade. Panyakit anu ngarusak karena agama teh nyaeta al-hasadu hasud. Kade. Siar-siar agama ku hasud hancur. Amal-amal hade ku hasud hancur. Panyakit anu hese ubaran anu aya dina diri anu kacida panggorengeurna jelema luput panyakitnya eta penyakit hasud. Ari hasud Pak samantaba salah profesi gitu loh apa salah profesi lamun tukang dagang aya deui jeung tukang dagang mungkin masuk tukang dagang dan tukang buru tukang bisa profesi leres lamun tukang tani jeung tukang tani lamun urang ieu dadak saetan pun panah jalma masuk lamun banar jeung banar lamun tukang buburu jeung tukang buburu deui atuh naon sababna aya kapake kununganna buburu aya dua aya kapake kunungan ieu dicompolan kunungan teh kan aya kapake teh aya jeung presiden eta saya kapake nah profesi kadang-kadang musnah jeung tukang deui. Wah. Ustaz jeung Ustaz deui. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala dua pandangan oke kehidupan selalu dalam menjawari
alhamdulillah segala karena Allah. Kadang-kadang kita susah betul. Rahasia diomongkeun. Kemudian perjuangan di agama Allah Taala subhanahu wa ta'ala calik dina ieu tempat teh hiji mudah-mudahan sing kenging rahmat Allah. Amin. Nomor kedua sing kenging maghfirah antara pamangkurat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewilap sholawat wassalam salam ulang lipat curahkeun ka junjungan urang sadayana Habib tertinggi manusia termulia Habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ika kulawartina kapara sahabatna kapara atba'u tabi'in tabi'at hatur bidul kaulan sadayana selaku umat anu ta'akhirin selaku umat anu mahabah ka anjeunna mudah-mudahan kita respon kecor berat syafaat maka jaga di yaumul qiyamah. Amin. Para pemuda Ini pemuda ya. Ini pemuda dari Sosana strategi dari masjid saya. Oh, abi udah dakcan. Alhamdulillah ketinggal pribados tos lawas gitu. Majalah deui. Alhamdulillah. Pertama menjalankan silaturahmi dan aina belum pada mampu akal teh. Yang dimanfaatkan mudah-mudahan yang akhir di pribados salam silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita karena hadis Rasul menyebabkan dengan mahabbat budaya wa amsiah ruh al-yasin wa iman. Kalau nanti tak lamun hayang diberkati dina makan itu nah hayang dipadang kejusuana maka pek arajeun tepungkeun silaturahmi dan margina anu pangawon-awonna manusia anu panggoreng-gorengna manusia teh anu sok daek menggakeun silaturahmi. Dan mudahan we silaturahmi ieu khususna pribados sareng para pemuda simparat untuk yaumul qiyamah dina pada saena dina pada kenging ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemuda Bapak, para pemuda sadayana anu pada sangat dihormat mudah-mudahan Allah muliakeun. Alhamdulillah pribados ngarasareus ngarasapata tinggal pemuda sakieu repotna anu sakieu seueurna jigana geus hafal kana hartina pemuda geus hafal kana hartina pemudi hartina pemuda teh anu ceuk paripos damas seueur pisan nya Pak tantangan anaknya daknya margina dengan bahasa pemuda teh aya 3 aya 4 dal mim gitu pemuda mana pakna cenah pas tabul khairat pemuda mah kudu bisa gedancangan kana kadean alhamdulillah ditinggal sareng sujar lamun abdi mah tidak kieu petaan perusahaan sareng pemuda perusahaan gitu pemuda mah sanes kieu dirare yang kayak itu selesai gitu. Ini dia mah alhamdulillah merasa bangga. Siar agama tinggal. Siar agama tinggal pemuda itu merasa lulus, pasutna merasa lulus. Bahkan tinggal Bapak DKM-na pemuda kereng kuning para sepuh ngadukung kapamu pemuda respisan pas tabul khairote gagancangan kan kalian
Mingna aya mujahidun nafs bisa merangan karena hawa nafsu. Keningannya ayo pemuda malah Apa ya, Bu? Karena kendaraan kira aya mobil tersebut dulu ayo pemuda mah ngepet. Mungkin ayo masalah dia menghina pada kasayangan biasa merangan dan tinggal beribadah sanaos hujan da pemuda mah tong borong hujan cacak di halodo resepna lain di masjid. Jika nanti resepna bukan di mana main ditinggal beribadah di dia mah masya Allah biasa merangan Allahu Akbar. Sahabat Rasul afdalul zilali an tujahidan nafsahu wa hawahu eta pang utama-utama nya eta biasa merangan karena hawa Nafsu. keur diri pribadi seorang. Asdilatul khair biasa menuju para pemuda kana hadiati diajak anu datang bari ngajakna teh diajak kana hadiati sering proel waspain bisa diwasolat kurang kumaha salat berjamaah atau salat berjamaah kurang salatnya kedatang jamaah saya ulang di masjid itu ada berjamaah sholat di masjid jam 2 sholat ya udah biasa berjamaah gitu Jika si acucu biasa saya pemuda sering bawel inginnya dari pemuda banget sok sanaroskeun ari bahasa kasar terus biasa gitu yang kurang dengan HTW belakang kasar dia biasa urutkeun karena jalan terus pisan karaos ditinggal pribados asarus pribados sok sanaos kemean ayeuna kan sok ditinggal pribados itu pamit aja masyaallah sok ngobrol jalan gopek terus di toel sareng papada deui pamuda deui pamuda sosok rese alhamdulillah mudah-mudahan doa ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu sing satrasna dina naon dina nyiarkeun agama Allah subhanahu. mudah-mudahan Amin. salah ulang mudah-mudahan singnya sing yakin hakul yakin dina kahalian dan insyaallah Allah pasti bakal menang sing yakin diri kita para pemuda hadirin sadayana anu beribadah sangat tinggi hormat alhamdulillah dan beribadah dalam kegiatan ibadah dan adik dirai menjual cecek sauna ngobrol sareng acecek dengan aku ngobrol mati akun kedah ka dieu tentang beribadah mudah-mudahan we lamun disebutkeun ganjal ge sok aya manfaatna gitu mobil mundur aya ganjal insyaallah Amun domba mundur. ganjal ibadah ganjal mobil geus maju mah kadang-kadang disikir Alah. enggak mau balik bensin para bapak hadirin sadayana bapak pemuda Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun man rebu mahjub anu kurang geus kadang moal ka hidupnya para pemuda geus moal ka hidup cacati hiji makhluk we sabaraha rupa contoh resep tanaman cik kata sadayana manuk gara-gara eta manuk ciptaan Allah anu sakitu seueun seueunna namanya sarupi omong makhluk sadaya mimiti anu pangbadagna leungeun ka pang-alit-alitna naon maksud pang-alitna sieun naonnya Kuman. sieun anu tabe sadayana makhluk Allah nang aya hiji makhluk anu acida dimuliakeun anak Gusti Allah mana nya eta anu dina namanya al-in eta manusia anu acida ku Allah dimuliakeun ku Allah benten sareng makhluk anu sejen
Dimuliakeun ku Allah. Bahkan saurang dina Al-Qur'an nyebutkeun Allah ngadawukeun walaqad karomna bani Adam. Allah ngamuliakeun ka bani Adam jadi ka urang sadayana dimuliakeun. Berarti benten sareng makhluk anu sejenna. Dina Al-Qur'an lakon kholaqna insana fi ahsani taqwim. Dadeganana bandingkeun urang jeung sapi, bandingkeun urang jeung hayam, bandingkeun urang jeung naon deui makhluk teh tuh kan dipuroba dikarataan. Tapi manusia anu kacidak mulia. Karas para pemuda lamun diingeunkeun para pemuda saya mudah-mudahan lain bae mungkin pemuda itu mudah-mudahan aya lain mulai di dia mau di mana mau di mana lamun mengeun dengan balikeun pada mawa hayaman balikeun kan ya Allah beliau sok tak aku lamun dikeun teh merah ngan cukup we urang ganteng ke bangsa ganteng cenah mulai kunci kepada harus sorangan yang kate Allah ngamuliakeun ka manusia anu namina anu sadaya manusia. Naon sababna Allah ngamuliakeun ka manusia. Naon ngelekeun kana makhluk anu sejenna. Naon sababna? Dina katerangan nyebutkeun arba'atu bi jismi bani Adam jumlah arba'atu asbiata. Nabi nyebutkeun 4 perkara anu Allah ngamuliakeun ka manusia. Aya 4 anu aya di diri manusia anu moal aya di makhluk-makhluk anu sejenna. Ayo Pak. Ayo. Sa. Balat Pangna manusia dimuliakeun ku Allah aya 4 anu aya dina diri manusia anu geus ngampas. Mana? Saur Rasul pangna manusia dimuliakeun ku Allah hiji manusia mah ngabogaan akal. Bari akal anu sampurna. Benten sareng makhluk anu sejenna, lain makhluk sejenna garu akal teh. Kos manusia teh. Lain akal paling dia lamun teh mas sapi kolot. Ayo dikunci kolona kurang. Kita suka nyebatin akal. Lamun sapi boga akal ka manusia, anak sapi rayon aing awak badak, sakali ngabatin penyetan. Lapang teh naon? Lain lapang beunang kanan teh. Jeung sapi lamun akal kos manusia. Tapi manusia cacak ning akal awak leutik, tong bogoroning kanan sapi bolongor, cacak ning gedung ditembok naon beunang wae ku manusia. Laras. Beunang sanajan digemuk dikumaha oge ku akal manusia mah lain carana kumaha kuai pan beunang ku manusia berarti akal geus sampurna. Lamun ceuk urang jalma bodoh we urang jalma bodoh pribados jalma bodoh ku aing bapak mah ditapak urang eta geusik diukur agung-agungan. Ternyata teu. Apa? Bari mawa jelema naon ngaranna teh? Kapal. Pesawat. Pesawat telepon. Ya kapal mah aya oge anu sok di laut. Kapal nya naon? Ayo urang Sunda mah kapal jeung kapal itu kapal beungur kapal. Lamun ceuk otak urang ada bodoh mun teu nepi meureun kosa. Nah eta sakitu moal kursi sabaraha ton jelema sabaraha ribu meureun lamun ribu utara
bisa apung-apungan di awang-awang. Nah, kumaha lamun cek urang bodoh. Tapi anu ngabogaan akal pesawat mah bade cek anu eta teh cenah enteng peng di luhur eta nya. Mari tapakuran ya Allah ya Rabb. Komo deui anu naon anu nyieun kapal leuwih ti kitu mun eta jelema anu otakna kitu komo deui nyieun jelema. Saha? Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah ya Rabbi ya Karim eta kapal yang di laut angkeun-angkeungan ulah bangsa sakinah ngalungkeun batu mengesan oke sira eta kapal ratusan ton angkeun-angkeungan mawa kendaraan mawa jelema nepi ka tujuan beusi nepi ka kitu teu sugan kumaha ya Allah ya Rabbi ku akal manusia dugi berhati komplikan nanti kadinya apa? Panna Allah ngamuliakeun teh sabab Allah nyibatkeun hiji anu aya di diri manusia teh akal. Ku akal eta saur Allah kumaha? Wa hamalnahu dina Al-Qur'an. Wa hamalnahu bil barri wal bahri. Pek kami nitipkeun anu aya di daratan, anu aya di lautan keur saha eta? Keur manusia. Naon sababna dititipkeun? Sabab kami geus dititipkeun saur Allah akal kami. Pek olah anu di lautanana, anu di daratanana, pek olah keur maneh. Supaya naon? Supaya tenang. Anu bisa di laut pek akal gunakeun di laut. Anu bisa di darat pek gunakeun akal di darat. Orang bisa tidak nanam tomat, nanam kol, nanam kentang, kumaha apel, zaman ayeuna apel, kumaha carana aya geus kirit-kirit teu mararana, otak teh geus muter deui we, jeung kudu saduka kaluhur carana, akal teh geus naon, geus berputar kumaha carana tapi hayang naon, hayang kirit tapi berhasil. Aplen, narusan, aplen, irit, buka irit, buka pedit. Irit yang pedit. Doakan. Ayeuna pilu bahari anu di lautan, mun anu kerja di lautan, kumaha cenah anu nyieun arsitek naon, bangsa pesawat, nya kapalna, nya pesawatna. Sabab ieu dititipkeun ieu alam dunya di lautna di daratna bahkan sakabeh makhlukna teu saha teu manusia dititipkeun kitu saurang tapi sing sae urang sekolah ulang bahasa biasa jam 10 udah biasa mah. Panna manusia seperti itu kan. Panna manusia ku Allah dimuliakeun saur Rasul sabab manusia dipaparinan akal paling utama. Akal. Kenaon keur berpikir. Ima berpikir masalah duniawiyah, ima berpikir masalah ukhrawiyah. Jeung berpikir tentang lumpatna kana syukur. Kana syukuran. Sok syukuran. Ari syukuran teh naon? Numpang. Syukuran teh naon? Ari bahasa Arab sunah mah. Tumari. Tumari mah numpang. Tumari mah urang ka Allah dipaparinna nikmat anu sapieun. Seueur seueurna nikmat dina panangan, nikmat dina masyarakat, lamun keur cager panangan asa teu boga panangan. Geus teh nyeri, nyeri lumun, asa boga leungeun mun eta nya. Geus nyeri leungeun asa boga leungeun. Geus nyeri masyarakat boga sip keur nyeri masyarakat bakal asa kumaha urang.
suku oge bakal ngalahin kerja lu nyari suku bukan suku cenah urang takaran gitu meureun dan apa kur cager mah diri teh asa naon oh asjo we komo dibere kulakan made lain asal wae digarna teh teh nyaho mah dibere jeleput we bere bea ujang umur 30 asa kacida-cida teh sok kitu urang kedah apa? Tapakur saat kos nang tapakur kedah syukur ka Allah. Urang kela syukur urang ka Allah urang syukuran. Lamun teh syukuran era ku santo makhluk Allah an kurang dinaon di kitu di kieu syukuran aya urang syukuran. Kacida pisan era. Catat Pak, syukuran anu santo. Hayam syukuran, kucing syukuran, terus naon? Gogok syukuran, celeng syukuran, tidak kumaha teh syukuran. Ban kumaha ceuk hayam alhamdulillahilladzi naon alhamdulillahilladzi yaj'ala li jaja walam taj'al hiro. Alhamdulillah Gusti abdi dijantenkeun hayam walam taj'al hiro. Teu dijantenkeun kucing ai. Naon sabana? Seueur pa hayam manfaatna seueur teh? Seueur cingkeun. Nih ayam, chicken ayam, nok ayam, ayam nok sapinya, nok ayam, ras nok deh, ayam nok syukuran, sarang daging, ayam teh naon, agak lupa ayam, kucing aku lah kucing, tinggal ayam macam cek ayam lomba sebentar ke Allah syukuran dijadikan ayam. Ayam naon, ayam chicken ayam, ayam chicken kucing, ayam kucing. Anjir kucing teh eleng-eleng syukuran ka Allah alhamdulillahilladzi yaj'alani rawalam taj'alani kalban. Gusti abdi syukuran dijantenkeun kucing dubios abdi mah. Walam taj'alani kalban teu dijantenkeun goblok. Aji ngorong mana sok kasih aja gitu. Cahaya. Oh, kenal. Maneh mah kacacak arek di ember geus disiu-siu di kebak-kebak. Tapi urang mah geus siu primbet kan mana kudu boga cenah gajelan teh apa. Kursi nu 30 juta. Oh, nunuan gajah molor tina kursi. Dari apa? Sok pane mah nempel. Nggak lagi. Kamu ulang tadi bakat digunakan bakat tinggal tahu sih masih apa ada ujinya itu rumah dia ngabulung mana lele dari Allah dari kita itu kami alhamdulillahilladzi yaj'alani kalban walam yaj'alani hijro. Gusti alhamdulillah abdi didamelkeun gogok teu didamelkeun celeng. Ai celeng teh naon? Babi. Lain bagong ngeluh, weh eueuh dimasak urangnya. Teu ada manehna teh kaok ka ieu naon kalemur nya diberi dipaekan, puguh ning di gunung sok diboro. Cek anjing rada ngah ningali bener kasahan ka bagong bener eleh. Kitu. Kumaha? Aya Pak contohna, gogok aya teh ya? Aya. Ada Pak. Mana hiji gogok patah piconteun urang mana? Ari gogok sok belikan tara adu mana? Paduli bau. Gamplang isu teh tetorojol ya kada teh. Tah kudu kitu. Contohna jelema mah sok belikan era ku gogok. Kan aya belikan era ku gogok. Kudu cok ngumpet gogok. Ngumpet gogok jalit. Geus badak. Ulah ka kebon jadi rantai. Ngumpet gamplang. Dengeran naon? Manusia, motong biru ngaruksak kana kebon batu. Wah, kumaha we? Kajian disiksa kumaha isukna ngalekor deui. Tapi jelema nek rawe mah aya begitu ngan aya. Naon sabab? Moal istilah ulah kitu mah aya. Oke. Jelema na gogo mah keur ngajaga sok. Gogo majikanmu. Gogo aya nu ngaliwat, aya gogo kan kegeran geuningan, karek gebibis jelema mah ngerusak wae meureunna care. Ngaudangkeun tengah peuting geuningannya sok.
mau dakeun tah eta contohna gogong aya saena teh gogong teh dan gogong teh sanajan kumaha bae ge aya keterangan di nulebatkeun surga nukut gogong teh tadinya contohkeun eta teh lamun anu ngurus gogong contoh aing lamun balikan euy kudu kitu mun aing balikan aya kanyeri enak ku gogong da gogong mah teh balikan lamun eta jalma balikan berarti enak ku gogong eleh syukuran syukuran atas teh ada eta contohna nu nukut gogong teh bari napakul kana gogong karena naonna karena kalau teu balikanana kitu sebelikan sok-sok ngarudakeun jeung sok ngagariwahkeun aya tapi sieun harus ge ngagariwahkeun anak kada ngarudakeun cukup asal urang ngege we bayar masieun asal urang ngege sieun daripada sieun ku gogong ini penting sieun ku jelema raras sieun ku jelema sieun ku jelema jangan kiwari ngalibatan penting ngariwah jauh beda teh mah merpat saha ngeureun kitu iya gitu. Terus kumata nguleng mah beureuh eta baru taraskeun aja imah ngobrol heula we. Supaya urang akan sehat eleh ku atau bisa kesyukuran gitu. Kumaha cek bagong seneng maneh mah bener. Aing ngobrol sieun kumaha teh hiji mawar ngan maneh sok mawa apa. Hiji mawar syukuran. Samata-mata cenah kami dijieun makhluk kami ku Allah berarti kami pun syukuran cek bagong cukup enak cek hinggir bae cuma alhamdulillahilladzi yaj'alani kalban wa lam taj'alani salat hina-hina bagong hina teh bahkan najis bugalano bagong teh tapi aya nu leuwih hina tarikus sholat di yang dirinya leuwih hina naon sababna ku Allah dimuliakeun lakon khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadna wasafilin engke manusia mah bakal aya hisabanana di waktu maut tapi bagong pae geus moal aya hisaban sok sanajan mau sampel sok sanajan mau boleh moal aya bagong mah oh moal tiis mau boleh oge ukur boletna so leres sampel ukur sampelna ukur wajarna didukana bortol tapi nu boga akal sehat pan nya akal kebona dirusak dibawa jeung akal dibawa jeung beutingna dilagut mah beakaran terus teh kan tapi bagong makarek oge wah geus ka mana jeung cek bagong kami moal aya hisaban cek bagong kami moal aya perhitungan tak numpang berat tok mararaneh anu dimuliakeun ku Allah dititipkeun di alam dunya sabab maneh anu boga akal sabab maneh disampurnakeun ku Allah lamun timpal balikna teu nalimakeun kana nikmat Allah bakal aya perhitungan ke di yaumul qiyamah anu sakna mau kumawakna cek jelema deui beres eta di dunya memang beres tapi oke di yaumul akhir kadang-kadang di dunia oge bukan tanah saeutik dipake papaseaan angeu ngaberatkeun jeung keterangan tuh cacak nih di dunia pan sacek baru kain paduli pae oge ceuk bagong mata gede hate ka bagong gede hate kumaha ieu jelema kumaha jelema sok jelema mata kade ieu pamuda pamungkur di ayeuna sok pondasi dadasar kuatan alhamdulillah kirang-kirang ku zaman ayeuna gini masyaallah pembobor pamuda jalan rentong catak pamuda masih kene karek bisa ngiceup ayeuna mah masih cepat jeung cek bangsa kulon pembela mata sampai ayeuna sampai budak sakedek ieu pamuda sakedek itu geuning eta teu boga incuk sakedek itu budak sareta lain mah pucuk-pucuk HP kumaha eta urang ge tuluy pintarna siga naon teh nyuci otakna gitu menang kedep ngaji eta ngape teh itu mainan kepala ribut teh silakan kakade titip pamuda alhamdulillah ibarat salah
Dinya urang syukuran ka Allah namun ahidina sabab urang dimuliakeun ku Allah tidak muliakeun bahkan angka tidak jeung Allah karuna sareng Allah lakon akhlakna dina Al-Qur'an sareng Allah pangmuliakeun urang di alam dunya pangmuliakeun urang jeung makhluk anu sajana iki sabab manusia ngabogaan akal anu sampurna atos anu ulang tenang deui aya anu ngarusak akal anu leuwih ti sato engke bental kana ka urang teh bisa mawas diri minta mujahidun nafsi teh merangan hawa nafsu mana nyaeta al-qadar anu ngarusak nyaeta amak atanapi hawa nafsu eta anu ngarusak akal sok patah upami urang eukeun nafsu urang eukeun nafsu pernah ngeuteun kan lamun keur nafsu pernah ngeuteun lamun aya nu nafsu ngeuteun da jiga jurig pemilik urang keur nafsu we kumaha lamun geuningan lamun keur nafsu mah teu aya akal anu sehat paduli keur akal sehat ningali pamajikan mentereng panggil keur nafsu mah kadang-kadang tapiling kadang-kadang lumpat kana panon teu sina ngacalupan teh hawa nafsu bolong ngadahat lumpat kana naon kana bibir wah ya eueuh bisi nyai geulis eueuh kata teh wah sia jeung segala macam oh akal sehat kabur terus oh karaos we lah da urang teh dipasian hawa nafsu teh ngan aya biasana teh dengan karaos kalau pribadi ningali pamantan keur nafsu teh nafsu mah ya saya ngakili mah untuk ngaon masuk dan nabi eta ya we pokok ajo akan baik daganyo tadi. Salah. Nah, saur Rasul anu ngarusak kana akal sehat nya hawa nafsu. Abdul biari antujahida nafsahu wa hawahu. Dengan para sahabat saatosna dina katerangan perang Badar dikatakan wah perang anu panggede-gedena cenah bebas ngan Rasul tai kuda. Mana anu pangbadag-badagna merangan nyaeta merangan hawa nafsu anu aya dina diri urang anu bakal ngancurkeun kana sagala bidang naon perkara bae imah hadena imah gorengna ku hawa nafsu mah beak kabeh pamajikan teh saeutik geuning paduli teh beungat kumaha da kajurukan hawa nafsu loba anu cerai lamun cek sareat loba tinggal artis kecuali lamun urang mah mau angkat dulu kan cerai hawa nafsu kajuruna teu naon pan urang mah nikah ibadah teh kan bumi gitu ibadah urang begitu malah coba-coba ditayang coba hawa nafsu bakal hancur segala rupa tapi lamun urang biasa merangan akal anu dikendalikeun ku hawa nafsu bakal hancur akal tapi sabalikna hawa nafsu dikendalikeun ku akal bakal selamat hawa nafsu we urang keur nafsu tapi akal masih kena kontrol sehat kendalikeun ku maca kadang-kadang jeung keluarga bermusyawarah nu mata dina keluarga mah ulah asa bener kudu silih salahkeun bakal adi anu salah mah ojek nyai teh nyai nu salah moal lamun seueuh sia mah salah maka kudu silih salahkeun dina keluarga tuh mau we anu salah teh pan kitu nah gitu ngaku aya gitu ngaku kahayang mah kamu curi benerkeun makan cilaka asa bener gitu ieu bener kadang salah tidak bener we teu baca sunah kajen salah bener wae nya oh bahasa sunah mah kajen salah wah bener we si eta mah geus pugus salah ayo bener sok bahasa sunah beneran kajen salah kumaha ucapanna benar we eta fokus salah ngaku mah ya Allah ya Rabb anu batak ngarujankeun akal anu sehat nya eta anu ngarusak kita naon hawa nafsu lamun hawa nafsu bisa dikendalikeun ku akal
Lamun naon akal bisa dikendalikan ku hawa nafsu bakal cilaka. Janten kumaha akal sehat teh eueuh dan ngajungna naon hawa nafsu. Hawa nafsu dikendalikan ku akal bakal selamat. Naon sababna dipikir heula. Aya masalah anu mata ngajung kana nafsu sok nafsunya. Boh naon teh tapi ku akal heula. Dibulak-balik ku akal kumaha carana supaya hayang kaditu sae ka dieu sae ku akal. Tuh dikendalikan jadi teu nafsu kumaha carana nu sae. Lamun ngajurung hawa nafsu kana akal cilaka. Lamun teh aya hawa nafsu ka cilaka. Akal ulah sampai ka teu aya cilaka. Bisi cilaka. Dan bahasa cilaka mah hawa nafsu masalah nu kadung awak anu karusakan enak balik ke bayi urang teh kana naon kana saso biasana pakureun urang teh sok nampakureun keur museup Keur museup. Eta teh museup teh urang ge naon kudu eta teh balik ka pakur naon sababna muji kasobaran eta museup teh Orang dibela ieu bahasa sapropel. Sok aya jalma teh isuk aya nu isuk napikeun ka magrib ada sepuluh gitu. Muji kasabaran kadang-kadang sajam sakali nya teu biheung. Kajian kumaha kajian ayeuna jeung ngangut geuningan. Klesot teh paling jadol. Sabar we gitu. Aya kitu sok pangosan setengah jam. Geus kieu deui. Lamun aya nu museup, di dieu itak ieu salah. Kudu kos museup eta kan. Museup kita makulan atuh. Ulah museup kumpul, daripada selama kedatara mah aja apa kan. Lamun di emot-emot cenah eta ngadenge. Heuh teu video gados oke pan enak keur gilang museup eta teh simbol eta nyapanya. Eta simbol eta keur diusupan masyarakat teh. Aya teh keur diusup eta teh Pak. Saha anu ade upana bakal meunang meureun kitu nya. Tah aya teh geus disimbolkeun museup da gilang museup seluruh Indonesia meureun gilang museup. Margina pieu sanes nyarioskeun nya pribados ka Jawa Tengah Pak. Nuju nyarekeun kunawo gitu sanes Bang. Dan ingat papanak dia teh nyolegen jika beliau gitu nya. Jika beliau gitu. Ayo cek supir teh kita tinggal di sini dia bilang cenah itu dalam mau beliau. Lain beliau cenah usuk kan teh. Ya Allah ya Allah teh. Tak kenal mah eureun ulah bahasa Sunda teh. Nah, bahasa Sunda dia mah geus teu bahasa Sunda teh. Geus teu usum can dia kok. Geus sudah kan. Paling mana? Main orang Jawa. Alam berbahasa kalangan paling mana? Apa waktu lapangan. Intinya apa? Usum teh. Eta teh muji kasobaran. Urang teh berarti cara kitu balik sobar. Bakal insyaallah bakal selamat. Insyaallah bakal selamat saja jeung paling paos teh. Walaupun teh aya bahasa was ya bagomnya. Atuh isuk teh kieu deui geus nya. Ningal-ningal eta muji kasobaran. Setiap akal bisa mengendalikan kana hawa nafsu, insyaallah bakal selamat. Lamun akal dikendalikan ku hawa nafsu, insyaallah bakal cilaka. Imah dina rumah tangga, wa imah dina urang keur pepelakan, geunya. Wa imah urang keur dina naon bae bidang, urang kendalikeun hawa nafsu teh kunaon? Ku akal urang teh ya Allah ya Rabbi, boga akal sampurna. Lamun teu bisa mengendalikan kana hawa nafsu cilaka akhirna. Bakal cilaka. Amin. Akhirna. Setengah salapan. Jam 20 biasa. Jam 20 biasa. Nomor kedua urang singkat. Panna manusia dimuliakeun ku Allah. Panna manusia dimuliakeun ku Allah. Sabab aya dina diri manusia teh anu ngaran din. Naon ari din? Agama. Agama bebas, leres. Agama teh agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, puguning agama anu dimuliakeun ku Allah yakni agama Islam.
kabeh aya dina diri manusia. Keur naon agama? Keur ngatur. Keur ngatur naon? Ngatur kahirupan manusia. Tong poporona bidang ibadah di masjid, catat ibadah di masjid diatur ku agama. Sifat pada angkat atur ku agama tu pada angkat takut. Sok ngucapkeun naon? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Hari reknya kasar karena Allah, karena kapaksa. Karena kapaksa karena Allah. Cuma jauh. Ajarkeun teh cepat sampai sama era kata itu aja. Diatur ku agama supaya naon? Supaya menang keselamatan dunia, akhirat dunia ka yaumul qiyamah. Syariah agama anu dipikarin ku Allah ternyata agama diatur ku urang. Syariah sunah pada keselamatan. Ikmal dunya ka anak kata isu abada wa mal di akhirat ka anak kata mutugoda. Allah marentakeun sa Rasul pek anjeun nyiar dunya teh sabeunarna. Kumaha masalah ibadah itu pakai baju acara aya aturan agama dina pada musuh nanya teh Pak kasab teh imal dunya kana kata isu abadan rek dimisieun hirup rek lalawas teh dina pada usuna lamun urang dina usuh initna usuh lamun tukang pelakanana usuh lamun tukang kuri alifna usuh lamun tukang borongna usuh lamun tukang abana karena nakal murah oke. Ulah aing Korea, aing ngaberan kok teh murah aing bari makan kok rek naik teh kemarin. Nemboga. Ulah kitu awus supaya karena Allah. Dan kanjeng Nabi ge imalin dunya ka kana kata isu abada. Teh dimisilkeun ieu salawas atur ku agama nu aya dina diri urang supaya selamat. Nah, ini oke bismillah. Keur datang ka kebon mah datang na Allah. Boga ramas ramas. Boga pacul pacul. Baca aya duta oge. Usuh we tapi wa mal akhirat kana kata mutu goda. Jeung ingat di akhirat dimisikeun maot isu. Dina pada usukna peh ibadah urang waktu ibadah, waktu salat, urang jeung musuh ulah inget kakon. Ulah cek paling paus kieu cek dina kumaha si Iran mau menyetelpan lamun datang waktu lohor manehna kalah ngorongkong tuh tinggalin sholat lohor nu kitu mah diga drum ojo nih lamun datang sholat asar manehna kalah ka pasar tuh tinggalin sholat asar nu kitu jama sasar kade lamun geus waktu asar heula pe ka pasar nu make akeun taradon deui lamun datang waktu maghrib manehna kalah budak ini tuh tinggalin sholat maghrib nu kitu mah jiga juri lamun datang waktu isya manehna kalah nyang saya tuh tinggalin sholat isya nu kitu mah siga kuya Jika sia yang saya ayo jika sia dari terakhir waktu subuh manehna mah kalah tunduk tuh tinggalin sholat subuh nu kitu jama teu aya nawaktu sholat subuh kadang wae gitu yang saya apa aja mama yang saya bos jam 12 begadang ayo waktu subuh
we. Nu kitu jalma teu Pugu. wah mali anjir ka anak kata nu teu goda. Sing inget urang naon pimaot teh dina waktu isu. Sok aya maot anu manusia terang. Teu aya. Dina hadis oke. 5 perkara anu rahasia Allah anu geus apal manusia oge. Jadi ieu mah supaya rada hartos. Hiji teu apal urang kasab dina poe isu. Sok sanajan poe isu tani. Belum tentu. Nu matak nu otak anu sok ngalieureun teh mikiran can bubu. Teras. Allah ayeung tomat hidup can bubu isu bakal mah. Kalieur atunya. Teu daek sare ulang-uling. Leutik pae meureun. Nu matak Pak eta para pemuda ulah sapikiran anjir ka bobo aing ceudeul. Waktuna. Can waktuna kumaha isu we? Isu. Ayeuna kitu cepet menang teh. Da sok lobana pikiran anu matak ngalieur teh sok anu putra jeung pamajikan teh ari isu. Ieu isu kana nepi acan. Rahasia Allah moal kaduga sakumaha sakayang-kayangna manusia moal ngaladangna di pamajikan. Moal sakumaha ditakdir Allah mah semua bisa dikandang. Matak geus we waktu ayeuna geus we waktu sare we. Aturan agama kenal urang di paparinan din agama geus waktu ulah kitu alam selain alam itu kaum pemuda ngalobana tong saya membaca heula dengan maca heula Fatihah maca heula tilu kali ayat kursi tiupkeun kana Mobile Legend FF salamet saya mau tanya cara dari bakat suca damunya Mobile Legend heula aja nih. maka masya Allah rahasia Allah jeung urang maot di mana teras mal apa urang teh nah di Panjikiran nah di Garut nah di Bandung teu apa urang mah teh teu apa paling apa teh nah beurang nah apa penting sakitu meureun apa teh ngan teu waktuna tempatna mata gelengan lamun teh mah urang maot wah maneh bakal urang baru istri atau urang Panjikiran mah teh Panjikiran teu saleutik urang Panjikiran mau di Jakarta aya wae mau di Garut mau di Ciajar rahasia aduh urang wa mali akhirat ka anakan tahu goda dina padana dina pada musuhna rek ibadah dan ibadah urang erek dia mulayana rek ibadah anu farduna anu 5 waktuna sadeu urang laksanakeun bisi mau ngadodoko teh dengan borosok di poho letuk aya urang jebakan kur kitu 2 minggu rasa poho deui teh. Poho sila. Itu mah turun-turun karek ujungna letuk bakal itu. Beneran. Masya Allah. Tak cumi ukur dari kana mah. Mau supaya supaya urang turun hari Allah. Bandingkeun pacul burung musik. Terus sok itu. Kagok sakali teu. Video kami teh barokasan tadi teh. Tidak pokok pamajikan dikabulkeun cenah. Bea teh waktu lohorna teh. Kalau waktu asar budak borong mani kecuban derek naon? Derek salat eta ka kapasaran di motor sakit tidak. Atur urang naon diri urang ku agama nyaeta din teh agama anu ngatur naon warojatna minat thayyibat supaya naon rabbu Allah dipapandang biji thayyibat urang anu sae urang dina kasabna sae urang dina kekenganana sae urang dina segala bidangna anu urang gaduh pati atur ku agama ngaluarkeun harta sekian teu kira urang teh yang dibersihkeun kumaha diatur ku agama leres diatur ku agama kan supaya naon supaya thayyibah supaya saya barokah urang teu keluarga barokah urang teu bersahana eukeun urang ibadahna barokah urang keur bararea imah bararea anak yatim piatu fakir miskin jompo diatur anu boga urang ku agama ngaluarkeun sebagian hartana supaya urang kengeng ka barokahan barokah dunya barokah akhirat insyaallah mah coba pangkat ngaluarkeun sekian sieun teh ulah insyaallah
alhamdulillah pribadi saya kemarin kayaknya 5.700.000 salikingan gitu. Alhamdulillah itu nanti 200 kawasan balik itu. Alhamdulillah tengah sopir. Ternyata nggak gitu. Pribadi sementara nih pengato. Taras kok. Yona. Taras. Ayah bagian ahli di pasien ukur. Nah senang. Sakieu sok. Gimana sekarang teh datu. Gitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Murah pinayakeun sakit-sakit dan tong boroning naon. Tong boroning cek paling pausna ageung cacat min alif oge. Alhamdulillah kalau pribadi oge aya di barokahkeun aya nyana. Aya nyumunkeun ante wawa kos nyumunkeun anak. Aya nih kotak amal. Balik pas aya tidak apa sih. Jadi mudah mau. Ai di paling tongol teh wawa kos dia cenah sami nu abigen dosa di bersami udah saudara sendiri udah tidak apa sih bersihkan tadi itu mana nang ai banyak teman nyata anak itu umur dan pemuda wawa kos kamu oke cenah ieu cenah aya nu meunang cenah sepuh ieu kolak di mana di Lebak nacai cenah alhamdulillah teh bae. Aya kolak nama. Untung teh yang kolak. Kan alhamdulillah eta barokahna kecewer kana malasian anak itu terbaik teh manehna. Kesakeun masyaallah. Nah, besok haneuh. Kamu dalapan sasi lamun pulsa. Itu. Kami makarang Rusia. Eta cek para obrol. Itu cenah. Dalapan sebulan kali sakieu. Kali dua kota sang dikirus. Terus beres bulan alhamdulillah. Baik dari supaya satu dari ngalikannya orang biasa. Dan Allah ngamuliakeun ka urang sadayana teh nomor kaduana eta dititipkeun ka diri urang sadayana teh dinkeun ngatur naon keur ngatur kahidupan urang supaya selamat dunya jeung ka yaumul akhir. Terus moal kaparan-paran urang anu kieu apa sareng agama teh ulah anu kieu ulah supaya naon supaya meunang kasalamatan dunia jeung ka akhirat iman dina masalah dina aya barokah. Ya alhamdulillah pada saat itu dia mendengarnya kalau cek tiap malam alhamdulillah senama udah aman kesel cuma kali paling kamu mudah-mudahan sing terasa ndak amal teh sok kaliwat masih kaliwat kopi jeung kopi cek mas kalau ya we ayo kamu berarti nanti kan dari mana alhamdulillah berarti geus aya dasar pondasi agama imam pamudaan mulai di imam lain di masjid imam pamudaan mulai di masjid aya di iman imam pamudaan tujuan mengenal pondasi anu kuat maka bakal kuat sareng aya gerak teh aturan tadi teh nunjukkeun kana tadi alhamdulillah insyaallah bakal gampang segala ku berjaman malah ngaraos ku bersatuan aya kieu teu hese wa asing dalam juang kieu kumaha dalam mencari disimpulkeun kana antara nyere jeung satu teras lamun nyere kasihkeun hiji nyere pake nyapukeun bisa teu tapi lamun satu sama sabeungkeun beunang dipake nyatukeun beunang bersih eta ukur aya anu hilir dan ini mah atuh dea dikitukeun oge ku saku pomo sakuna nu badan cekelan ku dua anak ya kuduaan cekelan itu sabeung ka sakuan dina bidang naon oge di dina bidang persatuan masalah biar agama persatuan segala rubina dina kahirupan urang sagala insyaallah bakal babari sagala rubina sakal iman dina masalah agamana siang aja sieun batur oge
bakal kata dia contoh bakal jadi tuladan insyaallah. Bakal jadi tuladan insyaallah diturunkeun barokah insyaallah. Ningali ibu abdi di lamun abdi. Tuh, geus aya ieu mah lain sih aslina. Dia mah sanes boga doang aslina. Senang. Yang anu turutan we contoh kudu kitu. Sok nyeun cekengan doa kuat terus ada syarat jadi bakal kuat sih apa naon bidang naon bae oke babak tah agama anu kuat anu aya dina diri urang malakakeun jeung siar-siar tuluy taneukeun sagala bidang insyaallah urang ngajaran hade mah tong aya bangsa sih anu hayo kade bisa aya aya kaira mah kudu aya ngan urang nyakeun kaira mah manusia biasa ngerakeun dunya mah si Mas teh karunya we kana saya bae urang supaya naon supaya urang fondasi anu kuat insyaallah siar agama bakal siar agama Islam kali lahir anu ngarusak karena agama anu kacida panyakit hese ibaratna anu ngarusak karena kade panyakit anu ngarusak karena agama teh nyaeta al-hasadu hasud siar agama ku hasil hancur amal hade ku hasil hancur panyakit anu hese diubaran anu aya dina diri anu kacida panggorengeunna jelema ngikut panyakitnya eta panyakit hasud ari hasud mah samantaba saprofesi gitu loh apa saprofesi lamun tukang dagang aya deui jeung tukang dagang mungkin masuk tukang dagang dan tukang buru tukang bisa profesi leres lamun tukang tani jeung tukang tani lamun urang ieu dadah saeta ikut mana kita jalma masuk lamun banar jeung banar lamun tukang buburu jeung tukang buburu deui atuh naon coba mah aya kapake kudunganna buburu aya dua aya kapake kudungan ieu di jompolan kudungan teh kan aya kapake teh aya jeung sieun sia tahu di saya kapake nah profesi kadang-kadang ustad jeung ustad deui wah ustad jeung ustad deui siap rada reuas ustad ya. Pokoknya kali ngapakuran we menjadi ustad, pribadi menjadi ustad bukannya. Ustad jeung ustad deui kade. Tong dianggap ustad bener. Sok raras. Ustad teh keur kieu meureun. Ari itu aya ustad jamaah. Mana tataran sebat ustad. Ustad sok era lah di luar mungkin ustad. Urang biasa di luar mah tong jadi ajengan. Tong jadi ustad, urang jadi jelema biasa. Biasa bermasyarakat gitu. Ulah hayang di luar bermakmum anjir. Silakan gitu mah. Ibados Matara. Ibados Malau. Wah, aya buar-buar layanan deui we. Layanan deui. Lain ajengan kebon mah galas. Biasa tukang maju. Tato teh keur kieu meureun lamun. Nah, eta sama tabat kan. Hasud. Naon cenah ari ngaran hasud? Apa hasud teh? Ari hasud teh. Nya eta ari hasud teh aman zawal nikmatul ghair. Ari ngaran hasud teh hayang ngilangkeun kana kalimat batur. Teu kau batur aya kemunculan manehanana kecil-kecil hayang diomongkeun. Eta hasud. Panyakit nu hese diubaranana. Sanajan dokter cakap melihat sakal nyuntik, moal lamun aya jelema numput kitu. Cilaka. Panyakitna teh anggar we kitu. Batur ka surang mobil nyeri angan. Parah. Wes sampai lupa ngobrol jeung
menuju di jalan ngalaku piti mangga bade ngiring kana sapayun. Ayo bersia teh. Banyakin ke mangga. Pangguran ka Pak teh ngetekan silang teh. Ada silang. Tak pribadi alhamdulillah bebas we. Jadi aneh marah oke. Alhamdulillah eta teh. Kata kebon ge anu mertua ge. Cicingna pakai anu kita ini buah cicing. Eta. Alhamdulillah ade. Bisi anu ngaduksakan agama teh hasud. Sok sanajan getol ibadahna bahkan cek dina katerangan nyebutkeun ya Muawiyah iyyakum wal hasada innal hasada yaqulani al-khair kama yaqulan nar al-khair. Saur Rasul cenah sieun anjeun 3 kali sieun anjeun sieun kunaon hasud naon sababna hasud bakal ngeuweurkeun kana amal hade dimisilkeun ngeuweurkeun anak seuneu kana suruh sanajan numpuk boga lima sanajan imam ngajung kirim boga lima beak bisa tinggal naon tinggal lembu hari lembu kabutkeun ku angin oge kumaha aku harus sakit harus kenapa ngomong teh mulak teh masuk kalau panas nih kalau panas lembu panasnya dimisilkan gitu maksudnya kade jeung emot samanta bisi aya kan moal aya di dieu mah bisi aya dina hate urang ningali batur kalimatan lain syukuran bisi aya wah si eta tah kade engkena lupat bakal cicing di imah teh ngaulang teh bakal kana sirah lupat teh si eta pasti bakal ka ditu si eta bae ulang lieur Parame kira tujuh. Ese ubaran ada pikiran batu. Nya, kalau mana lieur sok pikiran batu. Lieur teh, teu batu mana kasang sok pikiran, eta kitu lieur teh sok tidak batu pikiran. Ari awak soran hampir pikiran geuring oge. Lu dibaca teh bae. Cukup minta walarinya. Dari aneh mah pamahe. Anu ngaruksakan agama teh nya sudah ayeuna saperlukeun kautan teh saperlukeun ustad dan ketika ustad teh. Ustad teh sok aya eta teh. Ustad jeung ustad. Oh, ustad si anu teh enak. Ada macam ngewa, malik ngewa. Teu sikap anu ieu teh tanya. Anu aya di dieu moal aya di dieu. Moal nya. Moal aku pas teu era wae ku anu dewasa kitu. Tidak teuing ulah ustad kidul ustad kalen ustad wetan dinten ulah kitu ustad kidul ustad kalen ustad kidul kitu batos karena untuk ibados bae ibados mah di omongna di yen orang giliran gitu alhamdulillah upami aya mah kitu bo PHB kita terus suka masih teu sadaya teh alhamdulillah kidul nanti kalen nanti wetan nanti da mah sok kitu lamun aya anu kitu kan naon sok itu sok aya nu pakai sok aya mah alhamdulillah saja jeung teu sok itu sok aya sok aya meureun ngareneng asa kecil-kecilan itu tak mau ya memang kamu manusia masyarakat naon sababna da agama anu cepena cek anu aya dina diri urang ngan kade anu ngancurkeun maksud teh ilang sakabeh sadayana oge percuma cek balik bawa ibadah oge anu aya dina diri teh tapi dengan urang badana tepatnya sok istighfar kali teras macan naon maca syahadat teras maca dia muqallibah qulub supaya naon fokus ibadah ulah dibabawakan ke ulah dibabawakan ke ulah dibabawakan anak nafsu anu teu cukup nafsukeun busukkeun diri ka mentang teh wa pangalian ya Allah abdi dan terang mau komalah dia mulai karena sopan saya dan menceritakan ceritakan bangsa kunaon taubatna kutaubatna urang ka Allah napa urang dosa sataun anu kalakukeun da kabayang lelas ku akak
akal saya tak bayang anu baheula lupa aing teh ngomong tahu meureun kabayang ras lamun ka ilang sanajan geus tahunan anger ras sok ayeuna anu cepu we si bapak ayeuna misalna anu ka Jakarta si bapak teh da kabayang kene meureun nya mana kabayang eta tumbang kosel tumbang kosel kabayang ras teman ilang pokok teh malah dosa memang bibir mau anu ngarumaskeun tapi hate jeung otak akal tetep bakal dinya urang bari dia mulai nyuruh di dinya kabayang beristighfar asal teu karasa kecelakaan muncul cita-cita akhirnya sudah kalau berbalik si mereka mau nyali lagi sajaman dari suku nah cai hari mah lain buku malah lain wudu kieu we ngeukeun capek ya lain wudu dia mulai tapi ingat dia mulai tapi kalau seperti ini itu pun nanti panas lain awas itu komentar langsung dia mulai pada mana ngerjain kalau yang kayak supaya bisa merubah itu gitu oh yang mulai ayat keterangan 40 hiji yang mulai waktu tepat nepikeun ka 40 insyaallah dijabah langsung tepat waktunya seperti misalnya tepat tingkat tobat salarasna namun perkara anu 40 kali maka doana eta jabah bakal dijabah waktu pacaran insyaallah no cobian pernah gitu pokok sudah tapi urang mah yang mulai teh tepung naon aya aja bulan Ramadan asal mah kabur teh bulan Ramadan yang mulai seperti itu ngan masyaallah ya Rabbi ngan ulah teh ulah naon ulah cek kolot teh mah pondok harapan ulah cek balik kos di mana geus kolot kabor ulah panggoreng-goreng mah kalau ngan sekolah teh kabor kan kayak teu kudu bae tapi naon kolot begitu pun pamuda leuwih tekun kudu kitu kolot leuwih tekun pamuda kudu leuwih ti kolot naon sababna da ayeuna mah malakul motor si pamuda beres lu ngaranemu eta kudu leuwih tekun ka deui ada dulu baca pemuda oh ada pemuda ada pemuda ada mau cucu kolot ya pemuda beres dari baca cau ditembak sana dan buntitina anger mahal gitu we ayeuna mah cucu sapu anger da ka bawa ku kamu dah tembak tadi bapak tulisan dari sauna satu bulanan kamu urang netlang cau saja anu sedek ieu angkat mahal lamun 20.000 coba di mana buntitina entok ayo pisan aja aya yakin ini anger kamu dah nya tuh udah jadi apa alhamdulillah kalau upami aya ganjarin upami ganjarin kasih bulan jangan Allah nyiptakeun ka urang sadayana makhluk anu pangmulia-mulia teh hiji urang ku Allah dipasihan akal anu sampurna kan eta akal sampurna kade bisi aya nu ngaruntukeun nyaeta hawa nafsu tapi hawa nafsu kendalikeun ku akal supaya selamat dunia selamat akhirat nomor kaduana nyaeta anu aya dina diri urang pangna urang dimuliakeun ku Allah teh urang teh dina diri urang aya agama anti ricu tara kacau agama selamat dari kemesti selamat rek agama mana baiknya ulah nyewa ka agama batur
ulah ngewa ulah keajaran batur tapi kumaha silih asa silih asus saur pribados ge sok jeung saku ulah jadi nyerek hirup jelema ulah jadi nyerek cilaka jadi nyerek mah kapatrik oge hayang nyapukeun ku sorangan ku hiji saumur oge komo jalanna eta mah naon bara lapisan ulah kitu jadi jelema tapi kumaha sok sabeungeun kabeh naon lamun geuning bakal kateakeun kamana aja si anu si mas kamana boa gering cantik tuh teang gitu karena waktu pribadi lamun teh mah teh pribadi itu dia teang kalau teh mawa duit oke pribadi salah mau kuci wae mah tah rumah jadi sabun getang atuh urang agama teh panaan diri tara kacau teh urang sabun getang urang nu lebakna, nu tongokna, nu kalekna, nu wetana dibeukeun ku urang keur naon? Keur nyaekeun agama insyaallah aya hiji dua mah kapeh atuh. Kapeh teh usah beukeun. Lamun kitu hiji cilaka cek batur teh. Oh, pitaskeun lah urang. Jomblo kubrak we. Hiji mah terus potongkeun ge sok sapu segede pimpin bak pangakokeun kumaha. Buat ngacor mah kontur. Supaya seorang naon kiat urang naon agama urang sok sing sabungkeun margina urang urang diatur ku agama warung yakuna minat terlibat dengan tanda urang ge hiji teh anu saresna diatur masalah agama ulah porok harapan tukang buburuhna ulah porok harapan tukang tanina ulah porok harapan jadi banarna supaya urang naon menang kabarokahan di Gusti Allah niat karena Allah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.